Warahkeun Wastapun Budi Sopandi, mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Bahasa Sunda. Simkuring penggawe di SMA Negeri 2 Padalarang. Dina dana ieu baris midangkeun praktik pembelajaran lapangan siklus kahiji wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang? Sonten Bapak kakuping kadinya? Kakuping Pak. Kakuping. Gambarnya jelas? Jelas Pak. Mangganya salami kegiatan, kamerana di on-keun supados katinggal sargep sadayana. Satu acan ngawitan mangga dipimpin heula ngadoa para diajar urang aya dina kebarokahan sareng aya kalancaran ku Fadilah Kamil we nya wakil KM Fadilah Kamil teh. Mohon Pak teu acan urang ngawitan ieu acara mangga urang ngadoa enggak atos Sarumping sadayana nya katawisna Bapak ngecek oge ieu tinu absen tadi teh tos katinggalna teh saragap tos aya sadayana ngon kamari urang diajar teh ngeunaan ieu nya pedaran tradisi Sunda leres. Mohon Pak. Mohon tah kangge dinten ayeuna urang mincak kana materi enggal nyaeta ngeunaan nulis artikel. Cing naha sih kedah nulis artikel? Teu aya gambar ieu saha nu terang ieu saha? Raditya Dika Pak. Raditya Dika Pak. Raditya Dika teh sawit nama tukang nulis artikel di blogger pami istilah ieu namanya nulis blog tinu pengalaman sadilintena cing horeng tinu kemampuan nulis eta bisa jadi muka jalan sanes ngan saukur jadi tukang nulis artikel tapi oge ngalanti kamampu basana dugikeun ka tiasa nulis skrip film geuningannya jenggetan pangaweruh maksud nyentan komika oge ayeunten kamampu nulis artikel teh di dasar pikeun mekarkeun kamampu bahasa. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks artikel berbahasa Sunda kalayan indikator pencapaian kompetensi 1. Menganalisis isi teks artikel berbahasa Sunda. 2. Menganalisis struktur teks artikel berbahasa Sunda. Kita mangga prak baca contoh artikel dina link. Ieu scan linknya di share di chatnya atas aya muncul Atas saya Pak. mohon dinu tampilan aya dinu link dinu hidup oke aya nya tah jinten satu acan maluruh orang langkung tepi terasi heula ngeunaan di dieu aya artikel anu patali raket sareng kehidupan hidup ayeuna kelas 12 ieu mayunan program karya tulis ilmiah nya Isman 2 teh tos ditataharkeun ieu ku Bapak didamel artikelna Praku hidup dibaca seberapa menit periogi waktosna? Pak 5 menit Cakap 5 menit yang mangganya. Satus dibaca dihandap aya tes pemahaman isi artikel. Nah, ieu diklik tah, oke bakal ngeling kanu kuisis. Nu kuisis ieu lebetkeun nami hidup. Nah, start engke di dinya aya patarosan ngeunaan artikel janten dibaca teh sanes saukur dibaca unggul tapi dipaham oge isina. Rak mangga dibareca. Heula. Anu atas dikliknya bager ku Bapak ditinggal saha wae anu atos. Mohon leres nurus saya pisan. Leres sadayana ieu nuju berjalan teu di-refresh ku Bapak. Naiza Amung tutas lolebetnya. Tah Salma Yesi. Tah tos seueur nu beres Puja Hikmat Salma kunaon Salma? Sobi di dieu Mung nya. Ieu pedarana heula. Mung cikan naon Mung ieu Mung? A B C D. D. Oh B. Oh. Bandung ya Mung. Iya, tahapan KTT ngomong ke 3 tahapan narancang dina tahapan nu mana mika butuh kemampu critical thinking teh? A, B, C atau D? Nyusun jeung ujian sidang. Ya, nyusun jeung ujian sidang.
Lepat. Kalau bisa ditarikahan nalika penteuna di sanapeun KKM. Numutkeun lulus hidupnya eta kada dikumahakeun nu. C diayakeun C. program media. Pak. Diayakeun program lah. Salah saja ngebedakeun artikel karangan fiksi. Nyata Anu apa? dibaca ku hidup nembe teh ieu teh eta salah sahiji wangun artikel. Ayeuna urang bagi-bagi kelompok. Ieu kelompokna kelompok pikeun diajar. Kelompok hiji Amung Jatnika, Bayu Naluri, Puja Astuti, Salma Azizu. Kelompok 2 Sunan Ambu, Fadilah Kamil, Niken Ayu Felina, Yesi Aderia, Yunan Hikmat Rahmansyah, Nurul Tri Suryani, sareng Naiza Kanya, sareng Asternya. Ayeuna namina Guru Minda Sunan Ambu Purbasari. Cing, ayeuna terang teu eta teh nami-nami naon? Guru Minda Sunan Ambu Purbasari teh tokoh-tokoh dina carita pantun Lutung Kasarung. Damak ieu breakout room mangga lalebet ka ruangan masing-masing. Tugas kelompok hidup tinu 2 artikel ieu atanapi mangga milarian deui artikel sanes sareng referensi sanes damel LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, wangunna sapertos kumaha? Wangunna sapertos kieu share di kolom chat. Nah, di dia kan aya lembar kerja peserta didiknya. Namina Kesatuan Pendidikan Seman 2 Bahasa Sunda kelas 12 ya kadena tadi. Nah, identitas kelasna kelas hidup diketik. Nah, aya sabaraha pancen aya ieu pancen kahiji kangge dinten ayeuna unggul nya rak sawalakeun diskusikan sabaraha patrosan ieu dihandap. Seratkeun waleran dina kolom anu diseuyikeun presentasikan hasil di kelas teras candak kacendekan bebarengan ngeunaan patrosan anu dipasikeun. Tah, ku Bapak dipapasihan waktu periode 10 10 mangga. Nah, kalau di no kolom chatnya ku Bapak parantos di pungkeun kangge atau saya di chat atas mohon. Tah link eta mangga diklik ya dikerjakeun. Ku Bapak tidak mau breakout room jantan dilebetkeun kana ruangan-ruanganna nya. Mohon. Mangga ku Bapak dilebetkeun kana grup breakout-na. Orang cek baris berjalan ke ruangan-ruangan. Kumaha saha nu bade share ieu na di kelompok ieu? Amung Bulan. Anu bade ieu na saha? Oh iya, kamu nuju ngetik-ngetikna Oh, mohon. Sok Puja, tos nu gimana? Tos pertanyaan sabaraha? hiji keneh Pak. Hiji, mohon mangga. Sok. Fadilah Kamil, kumaha tiasa? Biasa Pak. Tos anu sanesna si anu bagian ngetik? Fadil, Abdi, Pak. Pak. Fadil, mohon. Sok mangga diskusikeun nya. Nomor 4 ya, Dio. Tos nomor 4 saya. Izin nanya, yang arti ngabentenkeun teh apa, Pak? Membedakan. Apa yang membedakan artikel dengan karya yang lain? Naon bedana? Aya naon wae dina lebet artikel teh, itu teh ciri-cirinya, Pak, harus ada Iya, apa gitu. mohon kedah aya naon. Tos saya paktosna kumaha atas beres? Terus Pak, Tos alhamdulillah. Guru Minda atas Guru Minda. Amung cobi dibuka kamerana open cam. Hikmat. Guru Minda saha pupuhuna kelompokna tadi? Amungnya. Nan Ambu. atas Pak. Fadilah Kamil. mohon. Purbasari tadi Hikmatnya. Hikmat. Oh iya Pak, barusan hilang Pak jumnya. Saheula nu bade majeng kelompok mana nu tos siap kangge ditinggalikeun ieu na non teh hasilna mangga di share screen we. Oke, ti kelompok naon ieu teh? Cipayun Sunan Ambu. Mangga. Oke, patarosan kahiji teh naon tadi teh? Tadi teh nu kahiji teh naon wangenan artikel teh. Artikelnya eta hiji tulisan anu dijieun dumasar kana fakta, data atau referensi anu nyata ngeunaan hiji pasualan. Oke, fakta we nya inti nama. Fakta. Terus nomor 2 Ada aya naon wae dina lebet naon wae artikel sorna teh. teh? Sok. Hiji aya ngaran nu nulisna Oh, miboga gagasan nu aktual bisa wae kontroversial. aktual. Hatur nuhun kelompok Sunan Ambu prakelan. Nuhun pisannya. Urang teraskeun ka kelompok nu kadua kelompok Guru Minda. Mangga Guru Minda bade share. Tah, Amung sip sae. Ih, pinter Amung. Hiji naon mengenai artikel teh. Nuhun. Artikelnya eta yang dibuat di media seperti surat kabar, majalah, atau Saya. ilmiah atau sawangan. Mohon. Ayana dadaran atau bahasan
ngeunaan hiji hal anu dumasar kana fakta dan Mohon. merupakan opini orang lain. Oh, mohon. Hatur nuhun Eprakela kangge kelompok guru minda kelompok Purbasarinya. Artikel mengrupikeun karya tulis lengkap, tulisan non-fiksi sareng karangan tulisan anu Non-fiksi. panjangkeun tujuanna nyebarkeun ide sareng kanyataan. Pami artikel mengrupikeun tulisan anu kalebetna majalah atanapi anu biasa dipublikeun. Oke, hatur nuhun Eprakela kangge kelompok Purbasari. Hatur nuhun. Tinu sawatara diskusi eta cing urang sasarengan simpulkeun naon sih artikel teh tinu Sunan Ambu sareng Purbasari sareng tadi anu ti guru minda oge nya nulis share screen aya hiji kasamian artikel teh nyaeta tulisan anu mengandung informasi anu ieu tah Kanyataan. laras faktual janten kenging teu lamun misalkan artikel kakarangan bobodohan datana kenging teu kenging teu tiasa Nu faktual jeung aktual. Nah, dumasar kana fakta. Nah, janten eta nu kedah aya teh nya pangarang, fakta, dadaran, penjelasan dadaran teh sareng sawangan. Sawangan teh nyata ide ti penulis ngeunaan siji hal. Nah, ieu struktur dinu artikel teh pertama kahiji nyaeta ngeunaan wangenan, nu kadua betna dinu artikel teh kedah aya naon wae sareng anu ngabedakeun artikel jeung sajabana. Tah ieu nu dinamikeun struktur artikel teh. Alhamdulillah dina panglawungan ieu urang tos diajar ngeunaan tadi isina sareng strukturna tos kahontal kurang sadayana. Alhamdulillah urang tos aya dinu akhir kegiatan diajar. Dinu kegiatan diajar ieu cik aya nu bade nyindakeun teu? Abdi Pak artikel teh kudu dumasar kana fakta, teu meunang hijienan, teu meunang fiktif jiga karya tulis sejenna jiga pasajak atawa pantun. Terus artikel teh fungsina teh apa ngabere informatif terus ngayakinkeun atawa persuasif sareng ngahibur atawa entertain. Artikel teh aya sababaraha jenis atau papasingan. Aya artikel deskriptif, aya artikel eksploratif nu aya deui artikel eksploratif, aya artikel persuasif, aya artikel prediktif nu ngaprediksi kagi apa prediksi, aya artikel solutif anu ngabere solusi dina masalah nu aya. Hatur nuhun, aya deui kangge di bumi hidup mangga pidamel pancen anu dina LKPD asinkronus linkna baris ku Bapak dipasikeun dinu chat sareng dinu LMS nya di Google Classroom. Mangga eta didamelan salami saminggu. Salembar kerja siswa. Nah, sapertos nu tadi deui taya masih kene kelompokna nu tadinya bager pancen ieu pancen 2. Pikeun langkung paham kana materi artikel mangga hidup susun kamus alit anu isina runtuyan kecapan nu hidup anggap susah atawa kecap anyar nu kapanggih tina artikel nu hidup baca. Kelas nu kadua nyata scramble kecap acak. Terang Pak. Nah, misalkan ti dieu dongeng anu nyaritakeun ngeunaan sasatoan diacak jadi bluff dahana jawabanna fabel kitu nya. Artikel anu ngagambarkeun kayan ieu ipsik preda kedahna naon nya diketik. Pidamel salami saminggu pertemuan mudah-mudahan urang biasa pendak deui dina panglawungan salajengna nuhun kana perhatosanana. Mangga aya patarosan lalu bikin ka dieu daya teh nu bade naros. Aya Pak. Yang dipimpin doa panutup ku pamegat hiji deui Hikmat. Mangga Hikmat dipimpin ngadoa panutup. Sebelum melakukan penutupan Zoom, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Pak. Alhamdulillah, hatur nuhun. Karena kasumpinganana mangga wilujeng nya. Hatur nuhun, mangga wilujeng. Bapak tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak. Nuhun mangga sami-sami nuhun pisannya.